Naon mana juga nu karasel kitu? Pusing aing mah. Tukang ojek mahal teuing bare tarif teh. Soak. Na sabaraha kitu? Teu kira-kira gerak. Manehna naripkeun 50.000. Ribut jeung urang eta tukang ojek. Make jeung kudu ribut sagala. Coba caritakeun kumaha kronologina. Jadi kieu kronologisna teh. Urang teh rek ngojek, rek ka Bandung, rek bolak-balik. Terus permasalahanna? Urang teh rek mangkat ka Bandung. Rek mangkat ka Bandung teh duaan meureun. Duaan jeung tukang ojek. Atuh heueuh lah, pan eta meureun nu mawa motorna. Tah geus kitu teh. Nepi we ka imah. Manehna teh minta ongkos 50.000. Ku urang teh dibayar 25.000. Hari manehna ka adat-adatan gerak. Ya atuh pasti ngadat atuh. Batur mental 50 kumaha dibayar 25. Oke ieu. Ari maneh. Kan ke Bandung oge duaan meureun jeung tukang ojekna. Cik atuh ari kahayang urang mah patungan 25 jadi urang kan teu kabebani pisan kitu. Nya tukang ojekna atuh anu merasa terbebani mah kudu batur teh keur usaha. Batur mental 50 dibere 25. Nah, mana jadi ngabelaan tukang ojek? Urang teh babaturan maneh. Urang teh geus kieu di maneh teh. Oh nya jelas atuh aing malah tukang ojek eta. Sabab tukang ojek eta kolot aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat. Sarehat. Karena naon ieu teh, Biasa we keur ngarumpul. Sinarieun ulin ka dieu. Balik gawenya. Langsung ka dieu. Lain urang teh rek numpang isolasi bae tong Jadi anu 50 eman Mangsa nih. yeah boy. Copet. Ampun. Peng, ngadenge beja mah si Ocit teh ngajual taneuh. Heeh. Naon kitu? Mengpeung bieu si Ocit da kaluar, kumaha mun urang cokot duitna? Bener oge maneh euy. Hayu atuh. Tah, ayeuna urang bagi tugas. Maneh ka jero eksekusi,
Tuh orang hitungan di luar dipantau. Oke, Kayak orang bagi dua hasilnya. gitu atuh. Pan urang nu eksekusi oge. Lamun erek kieu urang 60%, mana 40%. Kumaha tah? Ulah gitu atuh. Pan orang nu boga ide lagi. Mung. Pokona mah maneh 40%, urang 60%. Titik. Oh, urang mah mung. Pokoknya mung orang ge bagi dua pokoknya. Bagi dua mah Geus, mung. pokoknya bagi Iya, mung, bagi dua pokoknya. Mung. Bagi dua. Mung ya dua mah. Geus, bagi dua pokoknya. 60 urang. Geus, pokoknya mung. Ai saya tak kunaon ka ribut didinya. Mung. Iya, geus geus. Tong ribut wae. Kumaha kronologina enon teh? Jadi kieu orang teh cid. Tadi neterek nyokot duit hasil tanah maneh. Tapi si Bopeng mung dibagi dua kekeh. Si Bopeng yang 60%, ayo orang 40%. Pan teu adil atuh. Oh, jadi kitu cari tanah. Kusabab ayeuna urang geus aya, kumaha lamun dibagi 3. Maneh 30%, si Bopeng 30%, urang 40%. Nah, maneh jadi minta jatah. Ari maneh gaweana naon? Arek punglilin. Hei, Kakang Pacul, pan aing nu boga duit lagi.